ujung kotok heula naon? Naon maksudna? Tebak dia ujung kotok heula naon? Atuh ulah aing lah ujung kotok mah. Salah. Heula naon ge? Ih, tebak. Ulah kotok. Salah. Ulah aing rujak ban. Salah. Naon ge kabeh salah mah? Ulah mah dia. Ulah buka aing lah. Oh, gua mah dia bae. Udah jelas deh Samidun. Ya Allah, liar amat. Selabaran lain mas semangat, ima tambah liar baik. Oh murut, balik ke Ciampo BK Ima. Bunga BM baik, dua kendaraan. Coba nunita magahan ngaji, cara raw. Kudu BM baik. Mengkaning unggal poe bulak balik. Liar ya Allah, dua kendaraan mah. Jol gitu aja bantuan di pemerintah. Liur pai. Liur kunaon mang? Amang balik ka imah kudu BM. Aya nu nitah magahan ngaji jauh teboga kendaraan mamang. Mun BM ge kadang aya nu numpakeun, kadang eueuh. Emang mamang teu usaha kitu? Mun mamang usaha pai, tega mamang ninggalkeun murid mamang keur bakalan ngaji. Paling mamang usaha ge ngadekeun mesin cuci doang jeung bapana si Aska. Ngadekeun ieu kipas angin, magicom, kulkas, eta ge mun keur aya. Mun keur eueuh, keur ayana ge paling ge jeung sapopoe ngaroko doang. Ya Allah, sin sabarnya mang. Mang mah ulah ninggalkeun kewajiban mamang. Nutor ditunjukkan jalan aku Allah. Pait amis tarimakun bae. Mun pai insyaallah. Ini dia. Oh grano. Dia kerjaan ayah. Bapak dia jeung emak dia aya di mana? Ih, gitu amat pertanyaanna. Ih, jingnya. Jelas dia. Ini dia. Bung, keula. Naon kieu bener? Yo. Karena emak dia jeung bapak dia can kawin dia aya di mana? Ayo balik. Woi dia nebak encan. Ih, muslim. Ih, jaya si Ipai segala. Ipai. Kena raun ti dieu. Tamang muslim. Kunaon? Lariur cenah. Paling ge soal kairupan. Heuh. Mang, sabager-bagerna babaturan. Nyaah na tatangga. Pasti bae ngomongkeun mah. Boro-boro ning babaturan. Jong tatangga dulu sorangan. Nolo waktu urang keur sengsara mah ngajauhan. Tina bagjana hidup urang pasti aya bae nu ngahewan. Itu nyambung. Oh, Mas Kak, nyambung amat. Balik, Pai. Itu nyambung. Nyambung kumaha jeung Pai? Nyambung. Aing